menahan amat ya anu. Ya budak kamararana nyusul unggus, nanggung unggus, lah. Sorangan lah itu cuma edan. Mana ya budak lah. Nangun ya yo kos di pantai baiknya di main. Ah, nanggun budak baik ke lah di dia. Bukan aja. Sama itu kan. Oh, gitu. Aduh, coba ngahayal aja ngahayal. Waalaikumsalam. Ya kalau mau diomongkeun ajang bohong. Sekenang gitu ya. Aduh pupus nangguan sia, ai jenis-jenis ulin, ai aduh nyambung gue, ai lah ini utang ulin atuh, ulin ke mana ya nya? Surya tapi minahan ya angin sepoi-sepoinya dong di pantai teh. Oh, kemana ya? Udah kemana? Kapan ayah nu cain? Wari banjir. Ayo, urang main nong, yuk. Itu kan deh urang manggil naon gitu nya. Kenaunya itu tadi ditelepon ke dayak nyaut-nyaut ayeuna kaburu beak deui imah pulsa aing. Mana ayeuna? Ke mana nya Teh Ipa ya Allah? Mugi-mugi sing dipasihan eta Teh Ipa. Intan mereka mana? Udah ka ditu. Manggi Teh Ipa sok? Manggi ya. Di mana? Di ditu. Coba orang aya nyawa ayo antarkeun yuk. Ayo. Di mana ieu teh urang lah? Ini urang neuleun banjir yuk. Bulan. Cembung bae tinggalkan banjir doang neuleun. Ulah tuh, Bu. Di ditu urang bising sugan deh menang ieu naon sih emas teh emas. Emas naon? Palid emas. Hayu urang ka ditu. Oh, loba emas palid. Mana sih? Ngan. Mana emang tuh tadi di dia bae? Oh, di dia. Urang mah di ditu galau. Jangan. Urang mau batu. Iya, kan bae. Iya kan ngomong ke Jangan orang hilang. Ayo naon ieu budak. Model. Hapus ayo ka dia, ka dia. Nak ngaloyan, nak ngalo emas. Nak ngalo emas non ngaranna palid. Di mana wa? Tadi anu banjir seungit. Ayo yang gegeran cepet aya urang teh. Apa sih sana itu? Tahu kan ngelentan. Ih, jaya orang kena tainanan mumbung ieu tungguan. Ih, geus mah sendalna jore mumbung. Kadia ya jalannya ya. Ih, tungguan kena tainanan ieu apa? Adege siala lagi ya anak naon make baju eta. Fokus panganten. Jore kena tainanan. Kemana nak dia apa ka lurus? Itu nak kemana sih? Ada cahayanya lurus apa ka dia? Saya menuturkan mah. Ayo ka dia. Tuh banjir dong pantai Lin. Ya, jangan kayak foto jangan kayak foto. Oh, foto nak ka ditu teh jelas. Amun imah aing kileuleut geus dahar di mana ngaringkuk di mana nu aya aing di kolong jembatan meureunnya. Untungnya di imah aing aya sungai, laut, amun ka mana mah meureun beung geus berjuta-juta meureun. Coba eta kan lain ka dieu urang sorangan bae kabanjiran ge. Lain naon? Ieu urang ye Adi eta menang teu emasna. aya tadi ngaoyong ka ditu cuma pilolot deui. Gudang, ya itu mah saung aing aya di ditu. Mana wah coba kita didinya bepot ada nya. Itu saung apa mana? Oh, Ih, jauh aku bagus-bagus teh nya saung. ada urang mah nyieuna bagus. Manya teh. Manya teh eta kudu ka ditu aing ngumpet ka ditu. Oh nya. Untung main kepilolot itunya. Coba bogel sia ka-hedek coba bogel. Ya mah ditahan aing bae. Iya nya ka kolot teh sia. Lu orang takut mah kernaran. Eta dulu tuh saung aing aya di ditu. Balik. Untung imah urang teu pilolot tokos itunya mun pilolot urang heh di mana? Eta untung aing teh hes didinya lamun hes didinya aing geus aya di ditu hudang-hudang. Aing atuh hes di mah eta teh saung aing. Oh, berarti ieu nyawa. Ieu banjir dadakan soalna urang Ya bogel siap. Iya deukeut geura ieu.
Nya. Iya. Itu iya menawa pabrik mana mau bisa dahar iya mah pabrik boga orang kabeh bos besar ya nyolotnya ka aing cai kaduhung aing mamawa sia ka dia jadi diakuan kan dia semua aku punya kan jadi berhak di sawah di sini Urang kudu turunkeun bos edan kana anu rada-rada ieu nya puasanya. aing kabeh ieu mah gusuran menang aing intina ulah aya anu cicing di dia selain aing besar di dia Hiji, dua,